khususiyati tina tetepna bangsa atantuan keistimewaan aima tegesna perkara ya khusuka anu nantukeun ka Allahu Gusti Allah bihi kana itu ma minal quwwati tina kakuatan wal qudrati jeung kana kemampuan kabisa kaduga alat tasarrufi kana popolahan fil mukawanati dina pirang-pirang akuan wal kasfi jeung terbukaan ahwaliha tina pirang-pirang tingkah mukawanat wa ghairi dalika jeung lianti nu parantos ditutur naon ada muwasfil basyariyati eueuhna sifat bangsa kamanusiaan kafakrin seperti butuh wadi'fin jeung lemah wa ajzin sareng apes wa dhullin sareng hina wa jahlin jeung teu nyaho li annal wasfal basyariya karena sanya-nyana sifat bangsa kamanusiaan eta amrun datiyun perkara anu bangsa dat lazimun anu tetep lil abdi di si abdi wal umuru datiyatu sedengkeun ari pirang-pirang perkara nu bangsa dat al lazimatu anu tumetep eta yastahilu mustahil naon adamuha eueuhna itu umurud datiyah maka ngajadikeun musannif lidzalika kanu parantos ditutur mafalan kana contoh minal mahsusati tina pirang-pirang anu dipanca indra biqaulihi kalawan dawuhan musannif innama masalul khususiyati pastina ari misilna kaistimewaan eta ka isroki samsin nahari seperti moncorongna panon poe tibeurang ai ka samsin nahari tegesna panon seperti panon poe tibeurang al musyrikoti anu moncorong doharat dohir itu samsun fil ufuki dina pirang-pirang pajajahan aya nawahis samai tegesna pirang-pirang pajajahan langit walaisat sareng lain itu samsun minhu etatina itu ufuk aya laisat tegesna lain itu samsun eta min datiyatihi tina pirang-pirang datiyahna itu ufuk wa kama anna samsan nahar sakituhna hikmah nu ka 238 Kiai musannif di dieu ngabahas tentang sifat basyariah nalika sumpingna khususiyat. Khususiyatna naon atuh? Kaistimewaan atanapi khawarikun lil adat eta we. Nalika di hiji jalma khususiyat hadir tah nalika hadirna khususiyatna teu mesti kudu leungitna sifat kamanusiaan
Khususiyatan mana ma yakhusuka Allahu bihi minal quwwati wal qudrati ala tasarrufi fil mukawanati. Kekuatan kemampuan anu dianggap aneh khususiyatnya. Ka Mekah batur makana kapal 8 jam salengkah nepi ieu. Eta khususiyat. Keur halodo cek waliullah hujan kubab hujan datang khususiyat. Itu tasarruf fil mukawanat muli ngamuk dicalukan nyamperkeun ngedeng sia ngedeng dipuncit. Kerdahar di restoran tuh atau mana keur ujian bisa gitu bisa kaswian akhwaliha atau mana jalma datang katinggal di hayat manusana. Assalamualaikum lol teh nah ieu orai yanti anu geus dicirakeun. Jadi ku ayana khususiyat di hiji jalma henteu misti dina nalika dohir khususiyat eta leungit sifat basariah. Naon sifat basariah? Kafakrin wa dhifin wa ajzin wa dullin wa jahlin. Fakir butuh, dhifin lemah, ajzin apes, zulin hina, jahlin teu nyaho. Jadi kulantaran ke muslim kitu atuh urang ulah boga sangka jalma anu bisa hiber ka Mekah salengkah nepi teh berarti bisa nalukeun sakabehna makhluk Allah. Berarti teu kudu moal duit teu ka Mekah ge salengkah. Enten seperti gitu. Tetap sifat kemanusiaan aya sanajan salengkah nepi. Nu didahirkeun keistimewaan ku Allah lebadinya. Lebah teh nyaho mah teh nyaho ku Allah teu dibere mah. Lebah butuh anggar. Lah disangka waliullah mah butuh naon dia. Mula disangka sabab kiai datang ngajilah hiber tangtu mah butuhan duit. Kalau disangka butuhan duit butuhan. Sabab manusia sifat kemanusiaan waleungit kan. Jadi kieu sanajan aya khususiyati Allah, sifat manusiana moal kena kiai datang hiber tuluy ditanya, "Kiai ari kuring isuk rek ka Jakarta kira-kira nak salamet moal?" Teu nyaho cenah aing. Kuring teh nyaho pan tadi datang hiber. Kapan? La yazamu min subutil khususiyati adamu wasfil basariah. Teu mesti leungit sifat kamanusiaan nalika eta jalma ku Allah dipaparin khususiyat kaistimewaan. Jadi apa saja eta we? Datang jalma wah orai ieu mah euy. Ulah disangka ulah datang jalma kanyahoan. Dibere nyaho saten mah eta we. Pas datang jalma nu hiji deui mah ajengan katipu sabari ampihan pada. Kapan carajengan teh inkisah. Itu berarti sakabehna ka deh. Jadi sanajan aya keistimewaan di waliullah ulah disangka kabeh wali apal kana sagalana. Terus ya. Waktu ditaros terang. Ulah nyanyahoana. Waktu teu apal mah teu apal we. Matak boga guru ulah dipaksa sina ngajawab. Itu mampu. Yang mesti tanggung jawab. Tapi kan direkam ka hiji ka dua aja. Ulah kang ulah dipaksa. Kajengan lebih pinter. Lebih pinter. No, cari ka hiji ka dua. Ka hiji mah usul ka Allah. Ka dua berarti
Wah, salah ngerti kan. Kayak usul kedua milih presiden. Salah ngerti kan yang mesti. Benar. Tapi kan itu nama kumaserangan. Dipaksa aja kan kita nggak jawab. Dirian toko ajengan aja 20. Aduh, ayo eleh pinter ku kiai. Ulah nyaritakeun teu ahli teu alim geus wallahu alam. Ulah riweuh, mata jawabna ngeuna ka hiji usul kadua milih. Merukan eta mah kapinteran kiai, aing ditanya nu teu nyaho atuh bingung. Kudu ngajawab sieun salah. Jadi kalau disangka pedang eta di eta hiji waliullah aya khususiat hujan siap kubrak hujan tangtu eta wali mau butuh dahar geus tong lebih dahar antu oh tuh dahar kok wayongan kunaon kapan tadi datang ge hiber hanya butuh dahar ya kan istimewa setel badinya ku Allah nu sajana mah anger kelas manusia biasa gardos. Nah ini nanti kemana ya kan? Musonib ngebahas dina ieu hikmah, elek nyaritakeun masalah khususiyat. Dimana anjeun panggih jeung guru mursyid, ulah dimutlakeun benerna dan mutlak benerna mah Allah jeung Rasul. Sahebat apapun guru mursyid, haram kultus ke guru mursyid. Tak kabehna dianggap bener, ulah. Tetap sifat kemanusiaan aya waktu nanti nyaho aya waktu nanti kaduga aya bahasa eta waliullah datang hiber ka dieu teu diberdahar ku aing sapoe nyeri beuteung banyak nah da manusia jelema besok aya leun nya ajengan-ajengan sapoe teu dahar nyeri beuteung bejana waliullah mah 4 tahun teu dahar. Eta mah keur dikhususkeun ku Allah keur didahirkeun khususiyatna. Ari keur didahir khususiyat bara-bara wali, rasul diganjal patuanganna ku batu. Bener. Lapar teh? Lapar, menyo aya rasul lapar. Jelema rasul geus sakumaha. Artos. Yen teh da sok aya santri nu ngajadikeun pangeran ka guru. Kultus? Bener enggak? Oh lah. Temenang dikultuskan asal ti guru aing salah ke bener. Mutlak bener nama Allah jeung Rasul mata guru hakiki ya guru mutlak nu hakiki Allah guru mutlak nu majazi Rasulun sakitu salian eta oh guru mutlak sakumaha hebat mursyidna ge do ieu mah titah guru mursyid maling ge daek ulah pantek kemana ieu keur nyaritakeun guru mursyid tiba ditu napan da sok aya mana kita duraka ge daek ulah kena-kena ku ilung bapa titah maling ge daek ulah kumaha cenah nentang ka ilung bapa keun bae ari nentang sarama ilung bapana da taat ka inung bapa sote hakikat taat ka al modoraka cenah kang mun titah maling ku ilung teu nurut moal modoraka malah mun nurut sia sarua goblok jeung ilung kawalat cenah teu taat ka inung alah kawalat sote lamun teu sesuai jeung syarat lamun sesuai jeung syarat sesuai jeung syarat mah wajib nolakna sabab hakikat taat ka inung bapa teh titahan Allah ayeuna inung bapa teu sesuai jeung perintah Allah Allah kewajiban kudu taat kawalat teh moal malah inung bapana nu kawalat ngeunah wae budak kawalat ku inung bapa ge nu kawalat ku budak aya kena inung sia kudu nurut ka aing sing gelo oge itu nyorekan ka anak pedah teraek titah maling kawalat mah moal kalah indungna nu kawalat boga buruhan rada ngajurukeun ripuh ngajurukeun o buruhanana
seperti istri taat kacaroke saukuran sesuai jeung hukum syara. Nu bertentangan jeung syara mah wajib nolak. Nu mutlak bener mah Allah jeung Rasulna nu matak bab guru paham. Guru teh aya guru mutlak, aya guru muqayyad. Guru mutlak artina guru nu wajib benerna mustahil salah. Aya guru muqayyad, guru nu dikaidan bisa dituturkan mensesuai jeung aturan Allah Rasul. Guru muqayyad nu teu meunang jaminan ti Allah mutlak bener. Sahabat teh teu meunang jaminan mutlak bener. Guru mutlak kabagi dua. Aya guru mutlak nu hakiki Allah guru mutlak. Mun bisa mangaguru teh ka Allah. Bisa teh guru ka Allah. Aduh aing hese nyaho ge encan. Kudu nyaho heula. Sanggeus nyaho jadi wawu, sanggeus wawu jadi ngaguru ka Allah. Kana naon ieu ngaguru ka Allah. Ari teh datang genderuwo disangka Allah gitu. Teu apal teu wawu teh jeung Allah, Pak. Teh nyaho doma datang ucing teh disangka doma, Pak. Bener. Kudu makrifat heula. Aya guru mutlak nu majazi. Sa Rasulullah sallallahu alaihi guru mutlak majazi. Teu ditanyakeun benerna naon sababna Allah marentah aqimus shalah, marentah salat. Teu ditanyakeun sababna. Eta mah hak Allah. Sanggup nanyakeun, Gusti kunaon make nita salat abdi? Teu bisa ditanya kan. Cek Allah kumaha aing atuh cenah. Mane ge dijieun kuing kan. Mau bisa ditanya. Datang ti Rasul. Bener salah itu. Aya bahasa anu dianggap salah teh pada aya hadis dhaif, hadis maudhu, nyarita. Ari ngaran dawuhan Rasul mah sanajan tingkat-tingkat hadis ahad, hadis mutawatir, hadis hasan, hadis naon anu sahih. Aya tingkat-tingkat hadisnya mah. Aya hadis dhaif, tina dhaif jadi naik ke hasan karena rawina loba sahabat nu ngariwayatkeunana. Itu bayar dhaif langsung dhaif. Kade, kudu apal ilmu mustalahul hadis. Ngaran ti Rasulullah bener kabeh oge. Kanyen beda-beda. Disebabna manhaj. Sakuru datang ti Rasul disebabna manhaj. Manhaj teh jalan nu jelas. Nu dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi. Ngan datang ti Rasul teh aya anu loba dalilna, aya nu ikhtilaf, aya nu teu. Kade ti Rasul teh. Seperti salat takbiratul ihram, aya ikhtilaf teh. Coban cek Imam Maliki mah nepikeunana salat Rasul teh, assalamu alayka ya alaih. Kieu teh kabeh Allahu Akbar takbir dina salat bener. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali kabeh Allahu Akbar. Aya nu ku assalamualaikum. Aya anu ya Karim ya Jawad ayo, ya Karim ya Jawad. Allahu Akbar kabeh contoh ti Rasul, imam kabeh nu opat mujtahid mutlak anu mudawan. Mujtahid mutlak teh anu menguasai seluruh ilmu. Matak anu merodak hukum mah mujtahid mutlak. Quran jeung hadis mah teu bisa langsung dipakai hukum. Sabeuna terlalu dalam. Moal kacerna kurang, moal kapaham. Matak aya manhaj. Contoh ti Rasul. Aya anu beda-beda contoh ti Rasul. Aya anu henteu beda-beda. Nu teu beda-beda nyaeta perkara anu kabeh manusia bisa migawe.
Maka Rasul ngatetepkeun hukum tara make dalil nu berbeda, moal istilah. Lebah anu ihtilaf ieu situasina beda. Sahabat umat Rasul teh aya nu kuat, aya nu lemah, aya nu keras, aya anu teu pati keras, beda-beda. Lumatak nu meredak hukum Imam Syafi'i contohnya aya qaul qadim, aya qaul jadid. Dan sebenarnya tetap hukum tergantung situasi. Karena ada hukuman mah ya hukum fikih mah selalu tergantung dengan ilah. Selalu ta'aluk dengan ilah. Hukum fikih mah kan kulantaran elat, ada elat beda-beda. Oh, kayak elat. Ari ngadahar daging hayam anu menang mencitna ditilapkeun huluna halal teh. Halal teh kan? Kedu poncit tilapkeun remun dikeretan terus tidak halal teh. Nah, aya nama teh ayam dipencit. Cok. Dipencit. Bener mencitna. Genggerona sapat. Malah wadah jayana ge sapat. Halal teh. Halal. Kehola lah nyebut halal kan. Make bismillah kita mencitna. Oh kan. Bener. Mencit. Make bismillah, dipencit. Halal teh. Mencit kehola kok. Dan sebelah bisa hayam batu dipencit. Menang malu. Sok. Bener kan? Ngojong gigi halal. Tinggal heula enakna. Nu mata hukum hiji abstrak. Kadua takrif. Abstrak teh artina teu jelas. Ngaran sihir nu kumaha? Teu nyaho bab sihir, ngahukuman sihir. Heula. Sihir teh aya opat syaratna. Illah jeung maksud, fikro, uslub, naon irama, kaopatna bahar. Kakana disebut sihir. Tasuk kana sihir eta dihukuman hukum sihir salah. Geus abstrak kudu apa takrif. Kumaha takrifna definisina sihir teh? Sanggeus kitu kudu apal dalilna. Sanggeus apal dalil, apal perbedaan aliran madhabna. Apa? Sanggeus kitu apal pendapat ulama nu pinter nu deukeut ka mujtahid mutlak. Bisi salah otak ulah. Sebab sahanapun mujtahid mutlak anu palinter. Anu palinter, aya pinter batal urang. Langsung ulang mujtahid mutlak. Jagoan bener. Ti urang langsung ka mujtahid mutlak. Qawaid fikih teu apal, usul fikih teu apal, ilmu lughah teu apal, ilmu balaghah teu apal. Tak keun hukum fikih. Di mana nyaritana? Ada kan? Ilmu lughah, ilmu fikih teu apa? Nahu sorab teu apa? Mus kucuplaki ciprik nyaritakeun hukum. Ulah kan? Bisa salah kan? Aya nu palinter bedeun mujtahid mutlak subki kabir. Kamu pinter. Anu boga budak dua di paraban ladang tani kabeh jadi jalma pinter. Di antara putrana anu nganggit kitab Jamul Jawami. Pokoknya pinter betul urang. Ulah wakal langsung urang ka mujtahid mutlak. Matak wal amil lama gabalah nu bodoh teh boga mazhab sebenarnya. Salat endek kosa pas Imam Syafi'i naon dalilna? Pentingnya kok. Lain aing nuturkeun ajengan ngan ajengan insyaallah nuturkeun Syafi'i. Ajengan nu apa dalil mah? Rek ibadah kudu nyaho hukum, geus nyaho hukum kudu nyaho dalil. Di mana dina dalil aya contoh nu berbeda ti Rasul, pilih urang nu sesuai jeung urang, di mana geus dipilih ku urang jadi madhab ngaranna. Sanggeus urang digawe kan dipilih ku urang, mun aya batur nu beda asal boga dalil contoh ti Rasul tong nyalahkeun batur saling menghor. Ta eta nu hebat mah betul. Ilmu beda sauti beda alillah. Wah beda sih eta mah euy cenah. Sabdo iftitahna kieu. Nah, jadi kudu apa? Perbandingan mazhab, pendapat ulama kudu narjeh, sanggeus narjeh boga pilihan. Sanggeus boga pilihan, mun batur beda, lamun nyata urang hafal dalil, ulah nyalahkeun batur. Matak nu tamat ngaji nama tara gampang cacawa di ka batur. Sabab nya siapa puasa Rebo, aing Salasa, hebat aing jeung maneh, teu tamat ngajina teh.
Batur mah puasa Salasa teh apal dalil Rebo. Puasa Rebo apal dalil Salasa. Geuning ente make Rebo, aing mah nempa situasi. Nu sesuai jeung diri kuring jeung kaayaan kuring, tuturuti ka batu. Sok aya nu. Ini teu bareng puasa aya. Apa mah Salasa sim kuring Rebo di dieu. Lamun kuring Salasa, sanu imaman di dieu. Takbir. Cenah kurang ya imaman, terjadi imaman di poe kadua mah. Gegabah. Ulang aya-ayakeun Kang nu sesuai jeung kaayaan kumaha. Pilih. Puasa Rebo nyaho kana dalil nu Salasa. Puasa Salasa nyaho dalil kan Rebo, teu nyalahkeun kan Rebo. Nu salah sama Rebo aing nu hebat mah Salasa tempo. Jeung Rebo sia Salasa salah aing Rebo anu bener mah puasa mah. Ari cek nu Salasa aing Rebo ge puasa sarua. Singalakeun aing. Mane nu salah mah aing puasa teu puasa, tapi maneh puasa Rebo aing mah puasa Salasa, Rebo puasa. Jadi eleh kan. Apa? Naon saeuna? Ngaji ilmu falakna tama. Ini takrimul maksud yang salamul lahiran. Tazkirul nafi'ah, bacatul wasail, khamsatul rasul, loba kitab falak. Ya istilahna netepkeun hukum, netepkeun tanggal. Cek iskali rasidi idza dakhala syahru fi ansna'in nahar yajibul imsak fihi. Mun asyuf Ramadan tanggal jam 12 berang di jam 12 wajib imsak sakabeuritakeun. Cek iskali rasidi. Sabab Ramadan. Aing daripada bisitas macul ribu mah sahur teh malam. Sah. Atak sok aya teh heula. Aya ulama nu istimbat hukum mun ijtima memeh magrib isuk puasa. Ijtima sabada magrib ka jenting saparapat jam poe isuk na deui puasa. Rek make nu mana urang cis? Anu umum sebab kuing dipake ku umum sumuli ru'yatihi wa firuli ru'yatihi. No umum. Milu kanu umum. Lo bana nu make nu mana? Tah eta di dinya. Artiga. Nu mata kudu paham lain. Ari Al-Qur'an jeung hadis sumber hukum. Nu merodak hukumna nu paham Qur'an jeung hadis. Lamun langsung urang ka Rasul, langsung mana Quran jeung make hadis, ira apa bagi jeung Rasul? Ti Rasul pan ka sahabat, ti sahabat ka tabiin, ka mujtahid mutlak, kabeh nu datang ka urang ti mujtahid mutlak. Aya nu teu liwat mujtahid mutlak, langsung ti Rasul ngajrong ka urang. Meskipun belum menguasai seluruh ilmu teh mujtahid mah, ori urang aya ngajrong ka ditu, kudu geus jagoan bahkan Imam Syafi'i. Bis 70 tahun kakak tarar Yasin. Batur Mas Sufyan bin Uyainah 4 tahun mujtahid mutlak katalar Quran. Gua bareknya ditakul hukum. Imam Bukhari ge. Anu sok kitu pinterna langsung ka Rasul teh. Tetep disalurkeun kana mazhabna. Aya manhaj, aya madhab. Manhaj sakur perkara datang ti Rasul, madhab nu geus jadi pilihan urang, madhab ngaranna. Kan aliran itu, udah bener ti Rasul kabeh oge. Bener kan? So, kudu diakurkeun qiraat maca Quran. Bahasa pada rupa. Nu apa? 7 ru, nu teu apal qiraat sabah mah apa 7 rupa. Qiraat waros, qiraat hafaz, qiraat qalun, teu apal-apalna. Waduh, wallahi ida saja. Pas saya maca, waduh puasa. Apa? Padahal mah itu benar. Walal akhiratu, ainu walal akhiratu. Dia pangijeng hamzah sakat. Beda qiraatna. Soto Rasul kabeh eta teh. Lain menang ngarang lain. Gogobo. Orang apalna ngan hiji atuh disalahkeun batur. Tanu 7 teh ieu teh manhaj ku urang pilih nu rek dibaca Quran teh qiraat mana hafaz qalun ataupun waros. Mun dibaca ku urang mazhab disebutna. Make jalur nu ieu mun batur teu akur jeung urang tong disalahkeun da batur ge boga mazhab boga manhaj sarua. Artos kan? Saling menghor. Geus kitu mah kahese mikir saling mati.
Pulang kampung mah. Oh, kade. Pan ayat aksilu sautakum teh kade. Maksud surat teh lagamna aya aturanana. Zarkah, sikah, ari kinanti asup kana zarkah jeung sikah teh. Pulang ka lagu Quran. Oh, ulah kan sing di mana lagi berburu di istana dan ke Allah kan. Wah, Allah kan gimana? Ulah kang Jawa Al-Qur'an. Arek make kinanti ya kana mudu ya kana stain. Si sok kalau ke ya kana mudu ya kana stain. Make kinanti betah teh kadang kan. Puku aya nu contoh ti ditu satu dilakal aya matak syair oge nu aya baharan kakara disebut syair nu teu nemu syarat opat lain syair begadang anggap syair. Syair maka hiji kudu aya fikroh jeung maksud kudu aya elat jeung maksud macakeun syair aya tujuanana idena naon matak nyanyi teh. Hasan bin Sabit tukang syair dipuji ku Rasul sebab lamun aya nu ngahina Rasul langsung nyair syairana teh ngabela Rasulullah sallallahu alaihi ari urang macakeun syair naon tujuanana. Lumata kamari syair teh kabagi 7 madhu doa tanbih hamasah lahu azal rosa naon di rofasa. Mana menang haram kudu hafal kan. Betak jadi ajengan kudu segala apal kan. Aduh bab syair oge apal. Nya. Anu teu kasup syair dihukuman ku syair salah metak cek tadi sanggeus abstrak kudu apal takrif naon takrif syair. Ngaran syair mah kudu aya opat. Idena ilat jeung maksud bisi-bisi nyeun syair naon. Nu terlintas na pikiran naon. Gaya bahasa naon. Aya kalam bade, kalam ma'ani, kalam bayan, beda-beda Pak. Uslub disebutna, gaya bahasa teh. Irama na musik. Kudu disebutna bahar. Mustafilun fa'ilun. Kabeh syair diharamkeun. Atuh ajengan ge, keur dalam alfi ajeng santri. Kudu mikir haram bae. Qala Muhammadul Wahab Maliki. Aya timbangan wajan arudna. Nuka ukur ku wajan arud 14 eta disebut syair. Gaya bahasana bener, elat bener, fikroh bener. Kakara disebut syair. Ari lagu dangdang gula asup teh kana syair tadi. Bahar naon cisok sebut. Bahar rojaj, bahar kamil, bahar butadari. Cisok bahar basit, bahar wafir. Can ngaji ilmu bahar lagi deui. Allah. Kalau gagabah kan bicara hukum kudu maning ilmu bener kan. Nu matak ikhtilaf terjadi karena 3 perkara. Hiji karena setan mah yuridu syaitonul adawata matak sub kana hate kiai jeung kiai netepkeun hukum jadi salah karena setan. Bener. Cek ieu kudu ngaji ilmu tauhid sing jero, cek ieu mah tong jero teuing bisi kupur. Beda kan? Beda. Tapi bedana bisa berarti nasabab setan sirik. Kumaha guru musyahadah teh boro-boro sia aing ge ripuh. Pan bingung ke santri. Ulah euy cek ajengan ieu mah ngaji tauhid jero. Aya deui kiai ngaji tauhid sing jero ngalah karasa lamun keur salah, keur kupur karasa kupur, keur musik karasa musyrik mun jero mah. Lamun teu jero mah keur musyrik ke asa keur iman. Datanya musyrik teh apa? Nah, ngerti. Nu kadua bisa terjadi ikhtilaf karena ketidakpahaman dalam hal mengistinbat hukum, artinya kurang ilmu. Rek merodak hukum, ilmu lugoh teu apal, ilmu balagoh teu apal, rek kumaha ngartian Quran jeung hadisna kan? Teu nyaho balagoh, teu nya rek kumaha rek ngartian Qur'anna. Bahasa Quran teh bahasa ma'ani, bahasa bayan, bahasa bade. Ngaji ilmu bade ente pas dina lebah kalimah bade moal bisa kahartian Quran nu sabenerna. Mata al-maghfurlah apa toto sasaura
Jan anu paling gampang mah hayang apal ulama sukma nu sok ngartikeun Quran jeung hadis saujrat lalapan. Saujrat lalapan eta ulama su nu ngaruksak agama teh eta. Ngartikeun Quran jeung hadis kulapatna hungkul. Atuh jadi riweuh. Gitu kan. Anu katilu perbedaan teh karena metodologi dakwah. Jadi beda sote beda penyampaian maknana akur teu nanaon. Nu dua haram ikhtilaf anu hiji meunang. Karena beda bahasa hungkul kan, ibarat hungkul beda. Guru ari ngaran musyahadah nu kumaha? Ru'yatul haqi bil haqi. Datang deui ka guru, ngaran musyahadah nu kumaha? Rohani taroki ti mustawan nepi ka ijah di ijah nyaksi kana nurdat Allah ta eta musyahadah ngaranna beda bang tapi manana akur nuruyatul haqi bil haqi teh nu di ijah teh artos ka ngan itu dicaritakeun ku jalma anu keur mabok dina ilmu fana nu ieu mah keur mabok dina ilmu taroki maka bahasa lagi akom artos kan sarua artina mah teh beda. Bisa salah, moal kang beda bahasa ge akur. Cek urang pager ageng mah panel, cek urang Cikatomas jahit. Sarua. Cek urang Banten tai kotok, cek urang Tasik tai hayam. Sarua sarua. Dina qiraat beda-beda, sok kan. Contoh ya, contoh. Aja ku siburin di talaah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim aya nu maca make sod. Ihdinas sirata. Lamun make sod harap sopir kudu manyun heula macana, mun teu manyun jadi sin. Ihdinas sirata. Sin. Lamun manyun ihdinas sirata eta sod. Beda kan? Riwa qiraat hafaz macana ku sod ihdinas sirata. Qiraat waros macana ku sin ihdinas sirata. Ulah maca kusin tapi niat hafaz salah. Niat maca qiraat waros kusin teu naon-naon. Kunaon Rasul beda-beda dina maca Quran nyontohanana. Di sahabat radio beda-beda. Karena letah jalema beda-beda. Aya nu teu bisa ngunaikeun sod teh esa. Urang Jawa kita an ngamtah. Bener kan? Dipaksa ge alar kitu esa da geus. Are kumaha sih sok? Kade kan. Jadi aya ikhtilaf di Rasul lain keur dipertentangkeun dipikir dibedakeun. Pikeun kagampangan, pikeun abdi Allah rek ibadah ka Allah. Mun ieu mah kieu ibadahna ente mah da Rabbil ngalamin hese. Ente menyebut ihdinas sirata pusod pusod. Teu bisa ngunikeun sod cek dina hiji daerah mah. Itu mata qiraat hafaz mah qiraat waros mah kusin ihdinas siratal mustaqim. Maka qiraat qalun beda deui uzai ihdinas siratal mustaqim. Ucita sege hese eta mah. Da letahna geus kitu. Mata qiraat ayat 7. Saudara beda-beda maca Quran tapi kabeh bener. Ti Rasul kabeh contona ngan ka dieuna ka imam mata disebut manhaj. Lamun ti Rasul eta kabeh ayat ti Rasulna manhaj nu geus dipilih ku urang sesuai jeung urang mazhab ngaranna. Atos kan macegekan ku batur. Sia mah doa kita teh ini wajah tu aing mah wajah tu wajhi we gampang. Kabeh ayat centana ti Rasul ti ditu kan. Kade. Lamun anu manusia teu bisa akur maka Rasul nyontona beda-beda. Tartos. Imam Syafi'i ditaros ku Abu Yusuf. Imam Syafi'i kumaha salatul lail Rasul. Mafna wa idza khosya. Dua di mana sieun kasubuhan witir. Ari masna dua kali teh artina dua teh aya batasna. Lain opah teh. Lamun sakali masna dua, ari dua kalimat dua ngan ada batasna mana tuh kudu apal ilmu lughah jeung ilmu ma'ani di. Benar kan? Walah lamun teh nyaho ma'ani mah bisa. Ngamanaan seperti geus dua hiji. Gitu. Dua atas satu tong hiji. Bisa ada Rasul ge aya nu kitu.
Eta cenah anu kapenak usaha ku istrina anu janten bibina Ibnu Mas'ud. Jeung Ibnu Mas'ud keur di imah bibi kuring mah Rasul teh salatul lailna 2 hiji. Besok aya 2 hiji. Penting salat. Atau antara 2 hiji. Mun tarawih aya 2 hiji aya. Aya 2 hiji. Jadi mun 23 22 jeung hiji. Tapi cek Ibu Aisyah mah keur di bumi kuring mah cek Ibu Aisyah. Tara 2 tilu, entah 2 hiji. 4 tilu. Oh kan. Opat tilu. Oh ya 4 tilu. Di Ramadan dilian Ramadan. Cek sabaraha eta mah dalil witir. Cek hayang leuwih eta mah. Anu bukti mah di luar Ramadan jeung di Ramadan ge 4 tilu ke di mah kuring. Enggak segitu. Jadi atuh mun kitu contoh ti Rasul aya nu kieu, contoh ti Rasul aya nu kieu. Taliti 4 tilu. Ngan teruskeun deui ulah sama 4 unggul jeung tilu. 4 tilu eta we aya nu babarilah 4 tilu. Teruskeun kumaha Ibu Aisyah bojo Rasul kan? Rusuk jadi rawi hadis saking pinterna. Kumaha 4 tilu teh? Tuluykeun ulah hitungan unggul. 4 tilu teh ngan cenah dina rakaat anu kahiji sok maosna teh paling saeutik 100 ayat. Ari urang 4 tilu kudu. Nurutan bilanganna we kudu. Nu mata kudu apal peristiwa kan. Jadi sang abstrak apal takrib engke datang peristiwa. Jadi penetapan hukum Rasul kieu teh peristiwana kumaha? Hartosna. Apa peristiwa? Imam tidak mau peristiwa mah nu penting 4 tilu. Unggal rakaat kulhu. Itu. Kuring batur aya nu 20 tilu jeung witir pun tadi aya nu 2. Nepi ka 20 ti. Sayyidina Umar mah 20 tilu sanggup ngabidahkeun ka Sayyidina Umar. Di haram begitu 20 tilu. Malah di Madinah mah 36. Sanggup teh ngabidahkeun. Nu matak aya ulama anu pertengahan termasuk Syafi'i kieu ya kan. Ala di isrina soha wa hasala sawabu tarawih. Lamun ringkes tina nu 20 jadi tarawih jadi tarawih walawi tasaro ala badil isrina soha wa hasala sawabu tarawih. Hasil kan nyaran tarawih. Jadi di sini 20 ge tarawih. Hari 8 badil isrina 14 badil isrina aki-aki cetruk dengan kau 14 witir geus langsung tilu atauna sabaraha haji sok pangsa tikal witir sok kan ulah kok dipaksakeun kieu mah nerangkeun teu 20 mah lain tarawih eta mah qiyamul lail ari kitu tarawih sok aya lohor ulah dikadar-kadar ku jalma nu ngitung-hitungan hukum kan penting wusul ka Allah bener kan 20 baru husul syukur 8 ge ditekan duga mah dihitung jeung henteu mah alus sakitu ge. Penting mah panjang aing bacaanana arek 8 jeung tilu witir jadi 11 aya 4 tilu. Cok. Malah nang teh apa? Eksa warehna tin 20 meunang. Eta dina kitab Busra Karim kitab Syafi'i sebenarnya. Malah kalau doib nu nangtukeun 20 lamun lain 20 lain tarawih lamun kitu insyaallah aki-aki nu geus kol pisan moal bisa tarawih tak nu henteu aing 20 padahal walau kita syara ala badil isrina tinggal dina kitabna kan nu matak ngajina sing tamat ulah saware-saware kakara maca 3 hadis geus batur terek netepkeun hukum mujtahid mutlak lupang panerina Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal dan mujtahid mutlak lupang panerina memeh ngaji ka Imam Syafi'i geus katalar 1 juta hadis. Urang datang ka Al-Ittihad. Ikrah tilu. Balik ceritakeun hukum. Terlalu pagi.
Karena kan Imam Bukhari 7 hadis katalah. Urang seberapa? Maka geus rek hukuman waktu eta mah ahli bid'ah teh. Kitu hadis geus dibaca kurang kabeh. Ti Rasul teh anu contoh hiji, aya nu loba contona karena naon? Beda-beda jalma, nah jeung situasi jalmana. Kartos kan, matak dia jadi obat oge. Mun ti Rasul hiji kabeh ku baca Rasul. Kabeh aya contona kan. Allahumma ba'id baini aya contoh ti Rasul, hadis ayeuna aya, aya. Lain kita udah penting, kurang kudu apal dalil heula. Wah maca eta mah versi Cana naon apal hukum menage. Apal ilmu lugah, ilmu balaghah geus kurang kinting masalah dicakeun hukum. Terlalu pagi pas jalma kakara salat tara ngaji geus mikiran ka surga. Kadang bener. Sok ngaji tara pada sok salat mikiran ka surga. Kok gua apa? Eta teh terlalu pagi, Pak. Ngaji tara. Eta jalma anu pikiran salat ka surga ngaji tarma hitung-hitung aing panen ayeuna sabaraha ton kira-kirana ari sawah can meuli. Bener kan? Boga guru heula, tuluy ngaji ka guru, meunang ilmu kakara boga sawah. Geus ibadah make ilmu kakara mikiran boga sawah dipelakan pare anu sabaraha ton bisa hitung. Sawah lagi can meuli mikiran sabaraha ton. Ngaji tara kajian salat. Mikiran ke surga moal ke surga lagi sok salat tara ngaji. Asabna ari teu make ilmu salat lain. Lain. Allahu Akbar. Apal ceuk qasdu ta'rud lain. Qasduna ke mana rukun salat apa? Salah lain niat. Cuk fikih ge geus salah. Oh mau cek tasawuf jeung cek tauhid maka itu. Mangkali bener fikih ge can buku bener cek tasawuf mana. Salatna sah tina syarat rukun. Jauh tidak papatan, kosok ulin hati keur salat, pitul paculan lo sok, kosok. Kakara salat nih mikiran ke surga, paling ngaji ucap, mendingan ngaji. Jadi berusaha meli sawah heula, artos kan. Jadi nu alus can boga ilmu mah ngaji we lah, tong mikiran salat bener, nu bener salat ge. Ngaji we lah sing bener. Mata hiji tina bodoh lebih ka waliullah 7 tahap. Cekolot lamun arek hayang nepi ka Allah kudu ngaliwatan langit 7. Langit 7 tangah kaluhur sirah, salah. Teu ngaji ilmu makan. Apal mah kana sifat salabiyah moal tangah kaluhur disebutkeun naik kaluhur teh moal ditakwil. Kulantaran teu ngaji manfaat am teu apal sifat salabiyah cenah naik kaluhur. Kudu ngaliwatan langit 7 tangah kaluhureun sirah. Kaciri nu tangah eta teh nyaho marifat am. Teu kungsi ngaji makulat insyaallah. Geus kapangi ku kieu mah apa? Oh ieu jalma ngamanaan Mi'raj naik kaluhureun sirah. Alah, gagal ngaji salabiahna eta. Salam teh nyebut makulati Allah, ari jihad teh termasuk makulat. Lamun ka Allah kaluhur luhur teh jihad. Berarti di Allah aya jihad mus. Tentang sifat salabiyah nyebut makulat. Yang sifat salabiyah eta sifat Allah tentu nekatkeun di Allah oleh makulat. Ayeuna nekatkeun ka luhur ka Allah. Sadua jam naon kabatalkeun sifat salabiyah di Allah. Balik rajaban lain kuat iman, hancur iman. Pas rajaban teh salah ragana. Panjang tuh ini celokon tuh sebenarnya mah. Kayak nyaritakeun guru mursyid itu tadi. Ngan tapi lamun teu dibahas nu bieu urang kesok salah paham. Jadi kesimpulanna nama Kang ulahnya huru-hara. Mun urang ibadah kudu paham hukum. Teu paham hukum nanyakeun ka kiai. Geus nyaho hukum alus nama apal dalil. Dalil aya nu hiji ku Rasul dicontohkeunana seperti takbir. Eueun mengaganti eueuh istilah. Aya anu beda-beda dina keur sujud, dina keur sujud oge beda-beda bacaanana. Dina keur Rabbik firli beda-beda. Rabbik firli warhamli wajurni. Aya nu ringkas Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli. Kitu. Ada kan?
Kedua apal dua aib cita 11 rupa, nu bener contoh ti Rasul di ditu. Apalna hiji we urang wa inni wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard pasma ilmu maca Allah mambaid baini eta mah beda jeung urang. Padahal sarua contoh ti Rasul. Subhana rabbiyal azimi sok make wa bihamdihi tara. Gitu. Baca rumah air teman kau bihamdi. Subhana rabbiyal azimi. Enggak segitu. Teman kau bihamdi malah menyebutkan doib wa bihamdi mah. Kumaha cenah hukum doib? Henteu jadi doib kade ulah ruas. Lantaran aya sahabat nu loba ngariwayatkeun jadi naik kana hadis hasan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Rek wa bihamdi sok teh make teu naon. Sarua itu ge hadis sahih sarua. Kartos kan beda-beda. Mantap kulantaran gitu, sanggeus apal hukum beda-beda contoh ti Rasul sabab aya manhaj jeung mazhab, kadina geus jadi mazhab ulah cegekan ka batur. Asal batur boga dalil, keun bae rek boga dalil teu urusan batur. Nu penting urang ulah nganggap musuh ka batur. Kartos ka. Kuduna saling menghor. Komari teu apal perbandingan mazhab mah ulah ka nyaritakeun hukum ka. Bisi kaeraan urang. Bisi kaeraan. Irah ngaji mazhab Syafi'i geus diaji kurang can kabeh. Orang ngaku Syafi'i di mana ngaku Syafi'i? Oh, yang salat nuturkeun Syafi'i, dalilna apa? Nuturkeun guru, ngan guru insyaallah nuturkeun Syafi'i. Nah kitu we, pernah urang mah ulah gojogonan, komo yang ngaliwatan kalau Quran hadis langsung teu dipake mazhab yo. Ira apa pangijing Rasul? Ira apa pangijing Rasul? Lu masa bae dia medak kabeh ge tina Quran jeung hadis liwat mazhab kabeh oge kan. Makna Quran jeung hadis teh eta nu barijil ti mazhab. Nu merodak hukum teh mazhab eta mujtahid mutlak anu kurang dijadikeun mazhab. Artos yang aya manhaj, aya mazhab. Manhaj jalan anu jelas di Rasul beda-beda kajeun. Dan Rasul contohna beda-beda. Kadieuna kurang tuluy milih nu sesuai jeung kuring ieu jadi mazhab geus dipilih urang. Jadi mazhab mah pilihan urang. Anu datang ti mujtahid mutlak disebut mazhab. Lamun can dipilih manhaj disebutkan. Jalan jelas di Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi Rasul nonton dina ibadah aya nu ngan hiji sabab kabeh manusia bisa migawe eta. Aya nu contoh Rasul dina ibadah beda-beda. Ayo tilu opat, ayo dua hiji. Beda-beda contoh ti Rasul karena makhluk, karena manusia nu rek ibadah moal bisa akur seperti qiraat tadi. Ya, Jawa bisa dipaksakeun sina ngulikeun alamin bisa teh. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Bener kan? Mata kayak qiraat 7 teh lisan dunia teh kabeh dibagi 7. Salian tina 7 salah maca Quran. Harus kan? Dan 7 kabeh ge bener kajian beda. Ayo qiraat alaihim, ayanu alaihimu macana. Oh eta mah qiraat naon euy? Ayanu walal akhiratu ayanu walal akhiratu macana. Ayanu walal akhiratu disakatkeun. Beda-beda. Tergantung qiraat. Mata kurang mun maca Quran niatan make madam di mana? Mana qiraat mana? Osok di niat tara. Sajam digerut we maca. Itu apa teh ya mazhabna ka ditu napan. Oh teuing naon? Ari ente maca Quran kitu hafaz kolun teuing euy cenah. Kurang ilmu ka. Eta kurang ulah liren ngaos nu penting mah kan. Bener lamun eureun ngaji ripunya. Kudu lamahan terus ilmu. Yes, saling menghormati WK ayeuna. Bener kan? Saling menghormati. Tah ayeuna ya nu dibahas di dieu teh naon maksudna? Kiai Musonib ngabahas khususiat jeung sifat basariah. Teu pasti nu aya khususiat kudu leungit sifat basariah. Artina naon mun waliullah aya kaistimewaanna ulah dianggap sakabehna dunia kumaha waliullah henteu kang nu eta wungkul. Ini ka Mekah salengkah nepi nu eta hungkul. Pas keur balik mah teu bisa salengkah teh kudu kana kapal. Bener. Kena kiai datang
Ya aku datang hiber mah make yang dahar. Tong disuguhan kiai waliullah ieu mah sabkeun istimewa. Moal. Wali mah apal kabeh oge sabab kuring tadi apaleun. Kamari kuring tas labuh teh apaleun euy. Padahal ngabejakeun teh keur pana teh. Kamari jang tetulus ka dieu teh di jalan meureun aya gangguan ya. Waduh guru aing apaleun. Padahal guru keur pana. Kula disangka sakabehna apal atuh aing ke lamun naik dagang ka Jakarta ge apal. Ulah, engke bisa teu apal ini ka Jakarta dagang mah. Apal satelu eta. Artos kan? Kula disangka di waliullah eueuh fakir, eueuh dhaif, eueuh ajju, eueuh zillu, eueuh jahl. Eta kula make nyamutlakeun ka hiji guru mursyid. Teu meunang nganggap mutlak bener ka guru mursyid. Kan lamun aya salah ge ulah disebut eta jalma salah. Sabab sanajan salah ge ari kasalahan mah jalma bener. Salah hayang bener. Jadi kesalahan. Salat salah. Tapi hayang bener. Nu matak hati-hati pabacaan, tapi salah da ilmu can cukup. Salahna lain dihaja, kasalahan beda. Anu kasalahan jeung anu ngahaja, lain salah direncanakeun. Matak ditakwil mun guru salah ditakwil ti kosewad lisan. Kalau dia ngaboronya, waduh atap anu CR guru euy. Aing padahal apa kan jabar ieu teh. Dur langsung aing pinter batan guru, santri belgu geus. Santri bodoh. Lebih terus, wah guru aing mah lieu teu apaleun salah, eta mah kasalahan ti kosewad lisan. Bener kan? Osok lieu teu kosewad lisan. Rek nyebut Umar ala Jaid osok. Matak eta teh keur ku Allah dibere poho mah hese teh. Matak ini geus pikun nyelukan budak disebut kabeh. Bener. Buka Umar Jaid. Nanti Bakar nyelukan ki Umar disebut Umar Jaid Bakar kan itu. Bener saya. Nyebut ki Umar kalau nyebut ki ba? Sing kurang nyebut inna anzalah kalam nasroh kamari. Salah. Kan nyari salahu. Khususiat Al-Qur'an hebatna inna anzalahu lamun dibaca Qur'an. Bacana bari tarik itu ngabunuh musuh di pangperangan. Ka ganjaran lamun maca nama usan itu ngamukot ku getih balik di pangperangan. Lamun dibaca na 10 balik 1000 dosa dihampura ku Allah. Lamun maca na ngan sabalik cek sawarehna rawi nu sejen mah dina hadis cek Imam As-Shadiq mah lamun dibaca eta surah inna anzalnahu sabalik begitu anggeus dibaca malaikat sujud saminggu menta hampura keur maca. 10 balik 10 minggu lumayan. Kita cing mah macana inna anzalnahu. Lamun dibaca inna anzalnahu poe Jumat pada asar 100 balikan digampangkan ku Allah urusan dunia jeung urusan akhirat. So. Tulikeun tah kamari ditulikeun deui guys. Mun aing geuning riweuh ieu teh. Dina anjalahu dibaca angger riweuh kawe dagang teh bikin payu. Ada kesalahan dan interaksi dengan inna anjalna. Nah menjadi salah. Salah nih ya. Tidak meluruskan nih ikhlas ke niatnya bakal bukti khususnya. Ingat inna anzalnahu dibaca malah dina sepolisna keterangan dia inna anzalnahu lamun dibaca Quran hareupeun jalma mun menta eta jalma bakal mere dibaca hareupeun pejabat urang bisa ngendalikeun diri urang ada sok aing ka bawa lin pemain jeung pejabat jadi ka bawa moal aing butuh apa batas moal ka bawa moal lamun dagang batur hayangeun meuli sok kan mun jadi guru santri rada sepeun ka guru baca nangjalnahu coba lamun aya jalma nu korek
kasih eta mah bagus. Baca ina angjalnahu hari punana. Baca sing remen baca ina angjalnahu hari pun jama koren. Aya santri belat-belat teuing ajengan baca ina angjalnahu. Esok aya santri nu belat deui. Di papatahan hese teuing ulah ditanyakeun budak saha. Baca ku ajengan ina angjalnahu pun santri nu bodoh eta. Lamun jadi kiai sering diri di indah angsallahu tas asar 100 balik poe Jumat wah kan sakur diwuru paham kabeh malah anu tinggalin paham kabeh jadi ilmu guru gampang dipahamna lamun guru macakeun indah angsa mata memeh ngaji teh geus wirid indah angsallahu kiai marah santri aing ulah inu belegu gitu supaya gampang paham lah kabeh balenger mumpung boga murid bodoh tak gitu indah angsallahu tak dina nalika aya khususiat di waliullah gitu atuh atawa di guru urang ta eta teh ulah disangka sakabeh perkara kumaha manehna ulah khususnya saya badinya malah saboboko ini 1000 urangan malah tenang liar jeung ajengan eta mah mawa saboboko 1000 urangan mah poe harita bisa teh isuk mah teu bisa teh mah uga duit lamun dicekal daun jadi duit matak jeung ajengan eta mah teu kudu riba liliaran mun teu buka duit neang daun atau kertas jadi duit ulah disangka saeunangna kitu kan mun waliullah gitu. Lo disangka seneng lagi itu tangtu kebutuhan duit sabab unggal lo dicekal jadi duit kertas jadi duit boga amplop cekal jadi duit cekal ada kape jadi duit pan kaceritakan ka Rasulullah ge Gusti Rasul ek perang teu gaduh biaya tunjuk we abdi cek gunung jadi emas jadi abdi asal ditunjuk ku Gusti dengan teu duit cek kertas aing jadi duit aing geus dicekal ti 2 minggu ge teh jadi duit. Lo disangka sakabehna kan ngade apa? Tangtu waliullah mah apaleun aing rek anu ge moal. Apal sa teh saharita isuk mah jan buku apal. Di mana aya khususiati Allah datang ka eta waliullah sing ingat tetep moal eueuh sifat kamanusaanana sabab sifat manusia sifat datiah. Waliullah musyahadah kawin tak? Kawin? Nya waliullah resepkeun ka awewe. Kok ka Allah mah abana? Jalema sarua waliullah ge Kang. Aya sifat ka manu ngana ulah bahwa pamajikan baturung. Pamajikan manehna di bawah cenah naon? Karsikan. Mun nya cenah waliullah laparun mata duit jeung si lapar di jalan ada sifat kemanusiaan teh nyaho sifat kemanusiaan eta wali katipu duitna kemari bisa anu mun aya wali katipu jangan wali ge sarua nu datang sugan teh ya teh bener minta bantuan teh nipu da ku Allah keur teu dibere apa teh apa langer dan memang manusia tadi terang teh ti al oke amut kan ari kesimpulanna kumaha teh nubil di mana orang pangijeng guru mursyid komo nu teu ulah dimutlakeun bener nak nu mutlak mangan Allah jeung Rasul nah ngan di mana salah tetep husnudon kasalahan ti kosewad lisan lain ngahaja salah nu direncanakeun matak salahna ge moal jadi kagorengan artos ka matak alus nu alus nu goreng ge alus ti guru mursyid mah alus nak memang tujuanna alus lamun aya nu goreng maksud halus teu kahaja salahna jalma anu teu ngahaja dina salah walau bisa taubat tina kasalahan nana memang teu dimaksud nu matak dosa mah mun terjadi buru-buru tobat ulah ngajam dosa sanajan dina nyatana migawe ulah ngajam dosa ti ayeuna beberengkos jual judi di Jakarta sawah pahit ribu sanajan dina tanah mawa duit jual sawah ini ke Jakarta lantaran keur sare aya nu ngajakan judi
parililir milu. Nyatana salah tapi teu maksud salah. Urang aya nu hayang salah keur salat aya hayang mah musyahadah salat. Tapi gampang kari istighfar. Aku kan salah, lain dia aja. Lain ngerencanakeun ke aing ngalamun ka sawah teh keur salat. Salah eta mah kan. Salat teh aing carek eling tapi keur Malik Yaumiddin kabur ka salat. Urus kurang balikeun deui tah kitu kan. Moal jadi kagorengan kasalahan lamun salat teh diajam rek gawe salah. Kapaksa salah teh. Mun salah kapaksa mah insyaallah ku Allah dipisahkeun tobat kapaksa. Jadi temenang kultus ka nu jadi guru. Digartikeun ku make bahasa maknawiyahna kan. Hate wali teh poe. Tuluy datang warid jadi caang. Ta caang teh lain timbul tina hate wali tapi datang caang teh ti Allah. Jadi waliullah keur caang hate teh lain hebat wali tapi nu hebat Allah. Nu matak di mana ngagungkeun wali teh ingat ieu teh nu ka anu agung aya di wali teh ti Allah. Maka assalamu alayka ya habiballah bari jeung nyaksi kana jamal Allah nu dohir di eta wali nu matak wali jadi jalma mulia tah kitu meunang berkah eta. Mengagungkeun waliullah teh mengagungkeun kakasih Allah aya nu meunang berkah aya nu teu. Partoskeun lah. Matak nu jarah teh paya jarah, datang ka kuburan meunang berkah teh paya kitu. Akidahna kudu bener. Nu teu meunang berkah tina jarah ka waliullah, tina ngagungkeun waliullah, jalma anu nekatkeun bahwa nu hebat di wali, kahebatan wali moal meunang berkah di Allah. Balik ti Syabdul Muhyi jurig nu milu tina jembatan. Dagang jadi payu setan kekalayangan noelan kali itu tadi. Cirina geus jadi beunghar ngaco hirup. Eureun salat, eureun ngaji. Padahal tadina keur hayang beunghar getol salat getol. Nah, geus beunghar jadi eureun salat eureun ngaji. Oh, eta jurig tina naon? Tina jembatan. Eta salah tekad datang ka ditu wali hebat wah kieu wali poho ka Allahna nekadkeun ka istimewaan di wali milik wali ta eta moal menang berkah di wali sanajan datang jarah ka waliullah nu menang berkah maka datang jarah ka waliullah urang ngagungkeun waliullah bari muraqabah ka nu hebat ka istimewaan nu aya di wali eta milik Allah lain nu wali. Matak di mana dicabut ku Allah wali mun apal jadi teu apal pun bisa jadi teu bisa ulah disangka wali mah bisa segala ente wali oge tapi saya teu bisa teu bisakeun ku Allah mah jadi nu hebat aya di wali teh jamal lamun ngagungkeun wali hormat ka wali datang jarah ka wali bari ngagungkeun Allah sawabenekadkeun kahebatan nu di wali kabeh nu Allah lain nu wali ngan urang mah sakadar ngahormat mahalut duhur hungkul. Assalamu alayka ya habiballah. Hatena muraqabah kalau meunang berkah. Matak aya nu jarah teu meunang berkah nu teu make ilmu. Ilmuna soreng ge eta. Nu aya di wali tong ditekadkeun anu wali tapi nu matak ningali hebatna wali teh bisa hiber ngapu-ngapak sancang warikul adat teh dibejakeun henteu diwatu wali hebat henteu. Jamal Allah dohir di waliullah kasa gitu jarah ka wali jeung ngagungkeun meunang berkah artosna datang ka guru ngaji calana pe nempukeun guru aing hebat kalah poho moal meunang berkah Kang sing guruna guru mursyid ge wayahna eta mah teu kabawa kana jaring jadi keluar tina jaring. Kadina urang datang ka guru urang hebat, lain guru nu hebat, ieu teh jamal guru sakadar tempat dohir jamal Allah. Ngan ngagungkeun guru teh karana diparentah ku Allah. Nu sakitu. Sabab ceuk Allah anusykurli waliwa lidaika. Malam yaskurin nas lam yaskurin lah kudu syukuran nuhun akang
Di hati ku selewih tila nekadkeun ti eta nu bakal menang berkah mah. Kapaham anu masa. Ada geus jelas mengaji mah geus diputar-putar ka kapuyang. Moga-moga pangaosan urang diberkahkeun ku Allah taala. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa sallim ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada rahmat sinareng salah mugi tetep salamina rahmat sinareng salah mugi tetep salamina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina ka Nabi Muhammad sareng kula wa sallim daiman ala Ahmad sholli wa sallim daiman ala Ahmad wa sallimna minal afati wal badwa wa sallimna minal afati wal badwa di Gusti nyalamatkeun abdi sadaya mugi Gusti nyalamatkeun abdi sadaya tina pancabaya sina pencocoba tina pancabaya sina rencocoba. Pikir maklumat gerena pengawasan sajian di Singapura satu ke opat badai sumping di Singapura. Allahu Akbar.